Tutuya Karosmen upacara adat mapak calon pengantin biasana sanggar seni gali pakuan sejak di kawitan Wilujeng Nyaksen. Di antara tanda-tanda kekuasaan pangeran. Meski kita kan arendin pasangan hidup arendin pasangan hidup arendin sikitanya harus main ada pokok pengantin sudah dikawitan. Punten pun sampun apun dan mawas wak leledak bisa kada antos yang uang mundur kasalira sedang darakan dewara kasa guna banget wah aduh raja sampun kalau udah kasar rumah kemana kasar patara bahwa asik ada amit sejauh ini dan mau sesekali sedaya teduh musik sering adu mati abore abonga musik sering adu mati abonga aku bersama berana nuapin berang bunting palias kelung karobus palias raja alas abari kumawan tuh masih jenuh kadang aku tapi kalau di langit datang karena boga warna datang karena boga warna karena apa ada jambing negari negari cakade
sing lumungsu dumugi ka tanah lewa beres-beres makan sejabapa Sampurasun cu araraya ya ayah halo halo cu alhamdulillah tukang balon ngaliwat yang balon yang balon wah teh cu di dieu teh bagia ningali calon pangantin geus aya di sok aku ngalah jang bagia kencing mana pengantin di payun ayah wilujeng sumping anu ginding bade nikah mudah-mudahan dilancarkan segala rupina amin gitu sakali deui bae bangkeun masing deukeut urang doakeun tegauk nepo kamera ada sok indrogi urang doakeun mudah-mudahan sing janten keluarga sakinah mawaddah warahmah wah ini teh sorangan itu wah ieu teh bareng doaan datang ka dieu tapi teuing ka mana main gol da pom bensin tutup ieu teh dasarna mah sok rada ngelokong di dinya cik atuh aing mah nih sayang uyut kamana atuh cik lakuan heula ieu Thank you.
Aku ditinggalin di sana. Apa na ai sugan teh nuturkeun tadi teh. Ai nini teh di mana ieu kot ka ngarain kieu idang dan nah alus bagian kieu. Nye. Atuh dong di salon-salon terbaik di Kota Banjar aya. Bandar ulah dandan. Kade bisi dandan juga baheula juga di salon ucingnya kade bisi salahnya. Ai nama panganten geus ai di payun urang sisinglar tadi uang geus aking geus karaja. Ai nama urang sisinglar ngalap barokah. Nginglarkeun sagala rupa gogoda jeung cocoba anu aya anu bakal kaharapan ku si Ujang dihareup cik hadieu kahareup tuturkeun aki di dieu cik nengen anu lega heula nengen anu lega. Tibelah ieu Bismillahirrahmanirrahim. Pun sambut kalau maka aku berhubungan pun payakun. Intu pula diharap sejak laksanakan tugas dan kewajiban Gusti. Yuring-yuring anu nyiliwuring setan sumber bakal tolong anu niwa anu tikinul anu kabukina pais bakatu. Nuti kaler anu kabukina pais daya nuti kulon kabukina pais bawon. Yang tinggal sadaya manaha nuti luhur nuti handap ulah Gusti Allahu Akbar ieu panduan cakakeun ieu cangkeng benang cangkeng Gusti ieu Allahu Akbar geuningan pak beladung kitu cu aing mah ampun geus karaja kapunah mudah-mudahan dileungitkeun tina sagala rupa halangan cocoba jeung gogodana anak ini para endang di kahyangan sejak mapa hidup pinangeran beral anak
tempat anak lantas di sini.